Lamun maneh geus hebat di lembur sorangan, indit ngarantau, aing hayang nempo sakumaha hebatna maneh di lembur batur. Baledageun. Maneh hayang ngahancurkeun mental aing jeung harga diri aing. Maneh pohoknya bahwa aing dikulilingan ku jelema munafik bermuka dua cigah maneh. Baledageun. Cik atuh ontohon teh ngomongna ulah deket-deket teuing sia mah. Ieu bau surgana kuat ieu mah bau teuing murel teu penting-penting teh mah ulah deket-deket teuing ya bang ieu aing beuteung kosong teh puasa kieu mah ieu lieur sebel atuh ngeunah ge sia meni kana bikin bau waktu kitu. Ingat lur, sing getol neangan duitna, sing sumanget usahana, mun henteu kerja keras, mun henteu berjuang ku sorangan, moal aya nu paduli, karasapan teu boga naon mah loba nu ngahina. Bener teh, baledageun. Heran zaman ayeuna mah ieu, pamajikan gendut salah. Pamajikan begang dipermasalahkeun. Aya salaki anu selingkuh gara-gara pamajikanna gendut. Aya salaki anu nyerahkeun pamajikanna gara-gara pamajikanna begang teuing. Ieu lalaki mah nu ditempuna teh fisik. Padahal mah ieu gendut begang ge sarua wae. Padahal mah awewe macan pernah ieu ngomongkeun tentang masalah fisik lalaki. Nu ditempuna ge eusi dompet. Bener teu? Baledageun. Ye, ontohon, pan maneh teh ku aing teh geus di mejaan. Nyangan duit teh henteu gampang. Ulah sok gampang nginjemkeun duit ka babaturan. Pan maneh teh nyaho jelema zaman ayeuna mah balalodor. Anu nginjemkeun kerja keras, anu diinjemanana kalakah ditagih teh teu mayar gaya bebas. Bener teu? Baledageun. Lulus we. Mun karek dititak puasa sakitu oge. Dengekeun ontohon, puasa satengah poe ge acan, make jeung nyebutkeun lulus jiga mujaya kasaatan. Yeuh, barina oge wajar. Biar oge ditak nahan lapar, maneh teh puasa teh lain dititah nahan napas. Coba lamun maneh dititah nahan napas puasa, teu kumaha? Baledageun. Tong sok sundar sindir. Gableg sungut ngomong, aya kawani datang. Eueuh kawani aja dong. Baledageun. Munafik pake jeung nyebutkeun teu butuh pamajikan anu geulis, teu butuh pamajikan anu deuing, butuhna anu sabar, penyayang jeung soleh. Eta mah omongan maneh ontohon anu ngaluarkeun duit. Baledageun. Deuk sakumaha leutik hasilna, nu penting jerih payah sorangan. Sanajan teu ngarubah kaayaan, nu penting teu ngahesekeun. Bener teu? Baledageun. Maneh hayang ngahancurkeun mental aing jeung harga diri aing. Maneh pohoknya bahwa aing dikulilingan ku jelema munafik bermuka dua cigah maneh. Baledageun. Teu boga salaki mah urang mah moal lemah. Coba lamun teu boga maneh. Hirup bingung, sirah muter, otak lieur, boga jantung hiji ge asa rek coplok. Emang maneh moal dibawa pae, tapi lamun eueuh maneh hirup kurang asa pae. Baledageun. Halo. Kandun. Di mana? Kalau kakak ayo we ulin, biar aku aing kudu dibabetkeun ka kebon warung mah meh nyangsang. Lain naon. Ayo urang keur balaja daging. Karana ge saur mimiti, yeuh, saur mimiti, kudu aya daging, kudu aya ayam. Lain naon, dangarana ge babenyit. Ai saur mimiti mah kudu aya daging. Kitu yeuh, saurna geus 2 minggu, geus 3 minggu. Paling ge mih jeung nog. Kan kita busul mah bujur. Sok buru balik. Tong legeg, Bos. Kumaha lamun hayang modal? Deuk saha anu nahan? Kumaha lamun kababayan? Saha anu ngombehan? Ieu eukeur maneh. Heueuh, eukeur maneh. Dengekeun. Lamun maneh sedil ka urang, ulah sok mamawa batur, sina sedil ka urang. Paham? Baledageun. Kumaha guys? Resepnya nyen video. Lip-sync. Joget-joget. Live. Matakna ari hirup ulah sok pe obok. Nya dipoyok, nya dilebok.
tungtung na kaoyok. Hakan taku sia. Baladageun. Dengekeun ari sia besti. Ari hirup lamun hayang sehat batin jeung pikiran, ku sia teh boga pikiran teh ulah loba dipake mikiran batur. Sia mah batur balanja jadi pikiran. Batur loba duit, sia mah hate panasan. Hirup mah ulah dipake mikiran batur. Lamun hayang sehat batin jeung pikiran. Sakitu we ti aing mah besti. Baladageun. Ontohon di tempo-tempo lain mikir geus kolotek kala kahayok we nyakek botol. Urang teu peuting di tempo teh nyakek botol. Tuh tempo mah budak leweh keprawengan hayang jajan. Pamajikan rasikoaneun lain ieu mah soloyong ka ditu, soloyong ka dieu kos gangsing we mui. Batur mah hayang lieur teh ubaran, ieu mah kana siar unggal poe. Emang lamun maneh engke pae ku malaikat bakal ditanya maneh nginum naon. Baladageun. Dengekeun besti. Geus teu usum ilmu padi pake mah ilmu bagong sakirana aya nu ngahalangan suluduk maju terus pantang mundur lah baladageun. Dengekeun sia besti. Jadi awewe mah ulah gandeng, ulah curak carek. Homo ka salaki ieu ngalarang-ngalarang mah. Cukup imbangi we. Lamun lalaki mah bagor ka awewe bakal beak duitna. Lamun awewe bagor ka lalaki bakal loba duitna. Fakta eta mah. Baladageun. Maneh deui. Giliran teu gablek duit datang, giliran senang mah ngaleungit tiga jurig. Gigi ka ditu we ka tukang. Dek nahaon bari oge ka dieu. Tempo keur susah mah ceurik-ceurik minjem duit. Tempo ku aing ditagih, murilit ngaleungit. Teh sidik mah ciga setan. Lamun henteu nyaho eusi hate mah aya saha? Sah henteuna kudu nyaho. Eusi jerona cigah kumaha? Henteu. Baladageun. Tos di mana, Cek? Iya, geus beli kipas di pasar. Ih, usum tiris kieu meuli kipas. Yah, dan urang mah aku udah cuacana hareudang wae, da boga tatanggana paranasan. Serius aing kasih oyo. Ayo we datang ka imah. Nganaon gitu? Nyinyeum duit? Ah, ulah sia teh. Nah, naon gitu, Cek? Rarese mayarna. Syukur atuh, da acan berena ge. Ya baning, mun ditagih teh sok buat baut. Mali kamusuhan. Komo mun ditagih ka imah mah ngadak-ngadak leungit pas juri. Ih, punten, da aing mah mayar oge sok tepat waktu. Komo mun datang ka perkumpulan Bang Emok mah aing mah song pangheulana datang. Suka dukana tukang warung. Boro arah sukana ieu kalobana duka hayang nyaho. Ieu. Ari meuli ka batur, ari ngayuk ka urang. Ai keur loba duit datang ka supermarket, ai teu boga duit datang ka ten urang. Jeung loba nu ngabanding-bandingkeun harga, geseh 500 perak ge ngacleng ka ten batur. Ari milihan loba, ari meuli saeutik. Ibu-ibu ayeuna mah milihan hungkul, ai meuli henteu. Aya ibu-ibu nu pika sabeleuna hayang nyaho. Dina waktu lebaran meuli tara ai teu minta THR ka urang. Yang sabar ya tukang warung, salam satu profesi baladageun. Maneh sedil ka urang, terus ngajak batur ameh sedil ka urang. Kunaon teu mampu ngajatuhkeun urang sorangan. Baladageun. Ripuh besti, isuk-isuk di sumur, berang di dapur, peting ngageol di kasur. Bosen di imah terus, kodas henteu, stres heueuh, henteu, baladageun. Cie-cie ngechat deui. Emang siluman careuh nu kamari ka mana? Anu kumaneh dibangga-bangga, anu kumaneh dipuji-puji. Kunaon ieu siluman careuh nu kamari tidak sesuai dengan ekspektasi. Hakan tahakan sia baladageun.
Otak ngajak libur, awak ngajak di kasur, cuaca nitah tidur, sedengkeun isi dompet ngajak tempur. Mah tulus aing madeg sarete ieu. Paladageun. Hirup mah kudu sigah aspal. Sanajan dihandap, ditincak, tapi bisa melukai tanpa bergerak. Benar teu? Paladageun. Umur ari dek maju ka 40 tahun meni sagala karasa. Gogoleran saeutik tunduh. Ngadahar lada saeutik nyeri beuteung. Komo ieu mun kapanasan sirah lungleng, lieur sebel. Enggeus oge asa acan. Nah, yeuh tempo ningali duit mah. Adak-adak cenghar. Teu karakana naon. Paladageun. Jelema anu pangjahat-jahatna di dunia, jelema anu megakkeun rezeki batur. Bener teu? Paladageun. Kadang-kadang aing sok heran ka ibu-ibu nu sok senam. Tujuanna heueuh keur menurunkeun berat badan. Mengurangi nafsu makan. Nah, ari tempo bubar senam, bareng segala dihakan. Teu sidik mah ieu, teu bisa asem ge didedetkeun. Mending keneh kulit hidung tapi hatena bodas daripada sia kulit bodas tapi hatena hidung. Paladageun. Tong sok nempoan profil batur. Ayo we ditempoan meuni kepo dibulak-balik nyekrol video kaluhur ka handap jiga anu sok melek wae. Ayo we ditempoan meuni panasaran.